Bismillahirrahmanirrahim. Bagian katilu tina sifat anu aya di Allah nyaeta sifat jaiz atawa sifat anu wenang di Allah. Dalilna fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Hartosna ngadamel kana sakabeh anu mungkin atawa ninggalkeunana. Tegesna henteu ngadamel. Nadomanana hiji anu wenang di Allah nyaeta ngadamel sakabeh mungkin. Ari ngaran mungkin teh asalian ti Allah Ta'ala, kulantaran mungkin teh kongang ayana kongang eweuna sarta tayanu utamina akur jeung adat atawa henteu. Kongang Allah ngadamelna, kongang henteu ngadamelna. Pantes ngadamelna, pantes henteu ngadamelna. Henteu aya anu ngahalangan jeung teu aya nu ngudukeun. Muhal wajib ngadamel mungkin atawa muhal ngadamel mungkin. Ari dalil anu nudukeun kana wenang ngadamel mungkin. Lamun barang anu mungkin jadi wajib atawa mustahil, tangtu bukti wajibul wujud atawa mustahilul wujud teh sedeng eta teh mustahil. Contoh tina sifat anu jaiz di Allah saperti kongangna Allah atawa mungkinna Allah masihan putra ka Zaid anu tos nikah atawa henteu masihan putra ka Zaid anu tos nikah.